manusia wadah rasa ngarasa rumasa kersani numahawi sesawan merbaya kesadina ieu masa yakin teu pasti takdir anu endah di alam aja sudah kana waktu ninggal kana mangsa nu sampurna di tiwaci anu mustari dibuka ku raja pangbuka raja ka di raja ka cinta bekal kehidupan bagus. Bismillahirrahmanirrahim dikawin ku asmana ilahi Rabbi ka Allah Nuhur pengalaman ka Gusti Nu Maha Suci mengawasa segala daya badi ucapkeun kalimah syahadat kalimah tauhid muslimin muslimat kalimah inti pinuji keuten sanu bari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Muhammad ya Rasulullah. Bismillah nusakur pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa sariring ati tebih tilu sifat dumti gelar nugaran anu kelar jadi cimatan ratas jalan kahirupan kang tresna dua insan pilihan ilahi robi kang pajar sireng mutiara dina sabda ngeuyeukseun kukitu urang sabisa dibuka berdekung ka Maha Agung kasang yang huja berata lafad basmalah jadi pangbarokah urang awas sasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kali hadrut usmirau hadir urang sami-sami ngahadirkeun hate kabunya kanggo nyakseni acara ngeuyeukseun. Insyaallah malami kasabanakingnya sami siga sung kemana bae kira langkung 20 menit. Tapi mudah-mudahan aya makna anu ngandung dina ieu pelajaran keur ieu ya amalkeun ku hidup. Bageun anak king puji urang sanggakeun ka Allah anu Maha Agung, Allah anu Maha Luhur, anu hendak-hendak mapan rahmatna ka sakabeh manusia anu luhur. Di kota nepikeun ka kampung-kampung, dina pesek nepikeun ka Manjung, dina pendek nepikeun ka Nujang. Heeh bener. Alhamdulillah urang sadayana tiasa deui tepung ngariung mumpulung jeung ibu-ibu anu di jeung teh mutiara anu diti. Mudah-mudahan sing geulis ahli ibadah ka Maha Agung, mudah-mudahan apa jarna ulah nyan. Heeh bener. Gitu. Maka doakeun ibu ya salakina sing sol. Heeh. Lamun boga milik boga duit ulah disumput-sumput sawar. Oma disumputkeun kap. Sabab awal mah babaricep. Heeh bener. Babaricep le bager anaking. Tah ieu teh bager simbol, bager anakingnya. Kasep bager ieu teh simbol. Simbol naon? Simbol ngeuyeukseun teh eta paheuyeuh-heuyeuh jeung beureuh. Ai ngeuyeukseun teh paheuyeuh-heuyeuh jeung beureuh artina ngadeukeutkeun dulur anu
anu jauh ngarakeutkeun baraya anu geus deukeut. Tah hidup ayeuna dihijikeun ku Allah Subhanahu wa taala, ngahijikeun dua keluarga besar. Hidup dihijikeun ku Allahnya, teteh jeung tapi ya keluarga besar sarua ngilu dihijikeun. Mudah-mudahan ieu tandana bodas perlambang suci. Jadi hidup gua ante kedah niat ibadah. Nah rumah tangga komo dilaksanakeun di tanah suci namanya urang doakeun namanya ieu calon panganten di tanah suci rek terbang ibu mah di tanah abad. Mudah-mudahan sing salawasna langsar lungsur nya sing selamat kaituna rumah tanggana sing sakinah mawaddah bari warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bager hiji ieu simbolna ieu bodas kain bager laki ieu teh simbol hidup wayahna niatan ibadah salami dina nanti bu ngajalankeun rumah tangga omat sing suci hate sing sadrah narima sakabeh takdir ya Allah Subhanahu wa taala. Siap kan? Dina kan ya? Siapnya pada mikanya siap pada harus jawab pada mikanya pada mika cinta pada ngegepan luar biasanya insya Allah kayak di Mekah nikah kegepan ku anjeunnya urang buka kang tanya aing geus teh bager anak tingali bahwa lama orang Sunda teh nya kalau jadi anakna tara langsung ngomong sok disimpul-simpulkeun sabab sieun kapabrik hatena benang manahna mantap disimbol-simbolkeun kanya kalau jadi anak. Di dia bager anak king tinggal ieu. Di dia teh aya nu namina tinggal bager. Nu namina ieu kalapa. Naon namina bager ya? Kalapa. Ari kalapa tangkalna pendek atawa jangkung? Jangkungnya di jero kalapa ya eusian teu? Aya naon eusina? Kalapa. Eueuh naon? Eueuh cai. Apa jadi cai namanya? Ai caina ya rasaan teu kan? Ada manis-manisnya. Aya manis aya haseum nya. Akan tinggal eta tang kalapa jangkung kan? Aya nu pendek oge deh. Wah. Tapi eta gimana lamun aya mah teh dibangdam di cangkoknya. Akan tang kalapa jangkung kan? Jangkung. Di jero kalapa ya cairan kan? Aya rasaan kan? Saha nu rasana? Gusti Allah, saha nu mere cairna? Gusti Allah, saha nu mere kalapana? Gusti Allah. Cek akal mustahil teu? Mustahil. Cek akal mustahil. Kurang jangkung tapi di jerona ya eusian, ya Bu ya. Aya kalapa, aya cairna, aya rasana, aya manisna, aya haseumna. Ieu teh gambaran bageus. Dina rumah tangga teh ulah bingung ku awak. Ulah bingung ku kaayaan. Sabab naon? Kalapa oge sakitu jangkungna aya eusian, aya rasana. Komo rumah tangga hidup duaan ti dieu entong sieun ku kaayaan ayeuna, komo hidup geus beunghar. Amin. Nya nu sangsara ge kudu yakin, nu ngarejegian mah Allah, nu mere ngeunah mah Allah, nu mere kasusah mah dan nu beunghar ge sarua aya kasusah. Nu sangsara sarua aya kabungah nya. Jadi rata bungah jeung susah mah dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Artina yakinkeun hidup rumah tangga lamun niat ibadah ka Allah rezekina bakal panglokeun. Amin. Ya rabbal alamin. Urang doakeun sing loba mil, sing loba rejek, sing loba doa. Jujur wae sih. Yo, kenapa nu duit pakai sih lu? Doakan geus rezeki milik kabeh ayatnya. Loba doa. Kan geus rezeki milik centin mau itu tanya jadi orang doakeun nyebutnya sing loba rezeki loba milik terutama loba doa itu tah kaluarna ieu kasep anak king tinggal di dieu ieu teh aya pare bager anak king tah ieu nya tinggal mana pake teh tah ieu bager sok cekelan teh gitu nya tinggal teh eta warna naon teh kuningnya eta pare eusina loba atau saeutik beasna teh seueur teh nya eta ngeluk teh ka handap ka luhur ka handap naon nu ngeluk teh ka handap teh naon nu ngeluk pare ibu jadi anu ngeluk teh naon pare si ibu mah pikiran kemana wae jadi pare nu ngeluk teh bageut anak tingali semakin berisi pare semakin menutup artinya
di mana hidup ke jaga dicukupan ku Allah Subhanahu wa taala, diberi beunghar ku Allah Subhanahu wa taala, diberi raja kaya ku Allah Subhanahu wa taala. Omat semakin beunghar kudu semakin menunduk. Semakin raja kaya semakin tawadu, semakin tunduk. Sabab naon? Urang mah ieu titipan ti Allah. Titipan ti Allah. Jadi hartina ieu ilmu pare gunakeun ku hidup rumah tangga. Tinggal di muramanya beunghar harta bari beunghar ku harti. Tentunya hartina sing loba syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu loba syukur. Sanajan orang lain anak buber, sanajan lain anak insin, sanajan anak tukang buk. Udah penting orang kudu pinter bersyukur. Sabab nu syukur mah bakal selamat di alam kubur. Sabalik kalau orang kubur bakal disiksa di alam kubur. Maut tapi bakal ada lebut. Hujan. Si ibu mau ulang wae udah. Sakitu hareupeun ngahulang cicing wae. Ya, batur ngomong ngilu ngomong. Iba cicing wae. Siga loba masal. Pake hari loba hulang. Jadi kan salah sangka sama hutang. Sok jawabnya itu api-api pakai HP. Tenang bager anak king. Tinggal enon dia jadi ayah coet bager anak king. Nah, ieu nya aya coet jeung mutu bager anak king. Hartina bager anak king hidup kade di mana ngarumah tangga teh sing jadi istri anu solehah, nu bisa nyulayaan saroge lahir aja batin. Hartina siap nyulayaan saroge nyebunya kudunya karacah salaki nyebunya salakina nya nanti kudu anu baik anu sol sigapan pinter ngaji. Lamun salaki ibu mah pasti kurang goreng patut bari jemat. Oh bener tarangan saho kan wagap nu kitu mah salaki kudu dicek cekel ibu main cekek wae cekek dari anak katilu ieu mah hayo we salaki teh nya diciuman wae. Jadi leuheung lamun misalkeun seungit unggal we dahar jeng oh bener mata lo baru cerai gara-gara jengkel. Jenggol disalahkeun juga. Jadi bageran kudu soleh nya bageuna, kudu solehah, kudunya ka salaki. Tapi sarua teteh ge punten salianti bisa naon teh nyerpis batin, bisa nyerpis lahir. Artinya lain ada uang abang sayang, tak ada uang abang diten. Sumut samut, bibir samer, tarijen hirup. Ngacaprak ngomongin bener ngacaprak ini hirup hanya pas saya baca dompet buat bujur udah bagian laginya jadi bagian wayana ada uang duit tetapnya nah katiluna bagian lagi salajengna jadi aya sereh dia tinggal ikang bagian bukan pajar serehna kang bukan pajar serehna eta teh sereh bageura lagi emang seureun maksudna kemana bae sok seureuna buka teangan nu pangalusna kang eta seureun teangan pangalusna sok atos ya tingali ayeuna bageura lagi barengan ku hate anu ikhlas di antara sakian seureun anu ku hidup kapilih bageura lagi eta ceuk hidup pangalusna ceuk hidup pangahingna ceuk hidup pangajaibna tetep ku hidup simpan dina damal panangan ku hidup sok tingali ku hidup bageura lagi barengan ku rasa jeung ku hate deketkeun kan deketkeun sok tingali bageura beuki deukeut kan aya naon aya seureun aya seureun we daun naon nya aya daun seureun tah bageura lagi ieu teh di antara pilihan jalma panoja istri anu geulis sing horeng nu terbaik teh mutiara. Mudah-mudahan ieu pilihan teh pilihan nu terbaik keur hidup di Allah Subhanahu wa taala, jodoh awal jodoh akhir. Teteh aya sami nyandak mutiara na
nyanak ayeuna sami seureun numpang saena. Nyanak numpang saena bageura laki. Sok atos mangga ayeuna bageura laki sok hijikeun keduaan kira sekedar teh mutiara rek dihandap rek diluhur. Diluhur sih ibu, aduh. Mending resep diluhur sih ibu. Heeh ibunya, mending tarik diluhur cenah. Sabab diluhur mah ngeureuh ngaji. Ngeunah-ngeunah. Ngeunah-ngeunah we. Aduh emangnya abong kali-kali lebaran. Ranjong-ranjong ibu. Lebaran jadi macam-macam lebaran ranjong kehidupan. Jadi resep diluhur caranya ibu-ibu mah resep diluhur. Waduh mintul geuning lagi. Nah, bageura anak king ayeuna wayah nanya Kang Pajar ridho dihandap. Ridho semangat Kang. Ridho dihandap. Aduh, ridho aja. Neng mau diluhur dan dihandap, taruh sana Kang. Neng, usah taruh sana. Aduh, menitop mau gitu sih Kang. Belum diluhur atau dihandap sebenarnya. Maka Neng jawab Neng, tong aneh Neng, tong isinan. So, bolak-balik ke bawah. atas bawah, manis saraka, sebenarnya belajar ketika itu kadio sebenarnya bolak-balik dong. Oh benar sebenarnya, hanya bolak-balik dong itu. Maka akhirnya orang hijikeun teteh dihandap teteh. Tah, nangkuk atau nangkuk, tah gitu sebenarnya. Tenang mending rusuhan atau tenang. Tah, lep, set, antelkeun. Aduh, sebenarnya. Terus antel kan? Atau istilahnya maka ayeuna teteh digulung seureuna ku akang ayeuna dibeungkeut Kang. Beungkeut seureuna bageura laki. Sok ku akang Pajar beungkeut. Kau tarik deui Kang, cakap sakitu. Kang Pajar tinggal ku hidup bageura laki, Neng tinggal ku hidup. Ieu seureus teh perlambang ka tresna, ka cinta, ka heman, ka deudeuh nya. Tinggal ieu gambarna gambar lope yu. Ieu teh kanyaah ka cinta dihijikeun ku hidup duaan. Mudah-mudahan ka cinta durian hidup sing pageuh lebih geuning kajaga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mangga ieu tos dibeungkeut nya durianna kanyaana ka cinta tos dibeungkeut. Kacungkeun ka luhur. Ku teh acungkeun ka luhur. Tah nya sok nyarios mana mikna? Sok mama apa? Sok ibu tinggal sageung kieu. Mani leutik katirisan. Aduh, demikian kayak gitu. Nah, cepengan ya. Jimat hidup bageura laki kejaga bawa di kasurna tinggal dikeun disalbakeun. Bageura laki ieu tinggal ieu tah simpan atos di bawah wae. Bageura laki tinggal ini aya naon dipun namina ieu naon? Mayang naon? Mayang jambe nya itu mayang jambe. Bageura laki tinggal ieu teh anggap bageura laki ku hidup ieu mastakana nya. Ieu teh mastakana, ieu kahandap sabugikeun kasampean. Kita gambaran perlambang hidup di mana rumah tangga orang doakan ibunya. Sebab tidak yang dong. Mudah-mudahan sing dipaparin katurunan anu cager ibunya bari bar. Bener bari pin. Taat ka Allah taat ka Ros. Bager anak king sok ayeuna diajak ngipang heula orok. Di mana mastakana? Eta sih kumaha diajar nimbang bayi teh kumaha? Aduh, akan di dieu mah meunang, mamalu kitu lamun kaajaran ulah sosorangan. Kena disebut nu GR ibu. Nu GR. Bageura anak king sok tah ayeuna teh anggap bageura lain orang kumpul. Anggap Neng Mutiara keur digendong ku Kang Pajar. Aduh, ayeuna Kang Pajar bayana simpen Neng Mutiara kana kasur. Kumaha nyimpen Kang? Kumaha nyimpen?
Waduh, tenang aku mani siga nyimpen kas bantal wae. Sok sing naon, sing tenang. Sok sing pilih kabadukan tiang kasur sok. Aduh, atas kan disimpen atas. Tetep. Sok cepengan ayo masakan cepengan. Kumaha kan luar tuh. Tah, punten ayo leungeun teh aya 5 jari. Aya jempol, aya curug, aya tengah, jari manis, kelingking. Akang wayahna lamun ayeuna akang rek papai istri, wayahna ku jari tengah. Sok ku jari tengah. Aduh. Sok papai kan papai. Ya luhur. Tak kitu tak kan. Teuh. Nah, akang sudah dia sekedap mikna cepat. Sok cepengan ku akang. Laun kan aku. Nah, kerasa. Kote naon kan? Mastakana. Ya bu naon cenah bu? Mastakana. Kahadap. Kote naon kan? Beuna cenah rahangna ibunya. Kela jadi aya guru awak teh sadana tulu A. Rarai, mastaka, mata, alat napas. Paham ibunya ieu rahang. Kahadap. Naon Kang? Bau tak ya. Kahadap deui. Naon cenah Kang? Bujang. Bu, tingali geus nepikeun kena bujang. Ayeuna Kang turun di kahadap. Naon cenah Kang? Kerasa teu? Ibu atau setan tengah? Teas. Perihal rampun gas ieunya. Naon namina cenah Kang? Tuh. Macam yang tarang bager anak ini sok ayeuna dibuka ku akang ieu. Ku gunting Kang tojosnya, digunting di tengah-tengah tojos Kang tengah itu. Ji, dua dulu. Hadir Kang, handap Kang. Tah, betul. Gitu Kang. Tah. Buka ku akang, sadayana buka. Nya buka ku akang. Tah, tingali Kang. Sok, bekehkeun. Soek Kang. Bekehkeun. Loba bulu. Bager anak king ieu teh gambarannya teu hidup. Yen hirup rumah tangga teh yakin lain amis hungkul bakal loba ujian rintangan ke hidup duaan. Omat setiap rintangan ujian sang harapan ku sabar jeung tawakal. Bager anak king ya. Nu terakhir bager anak king jadi aya cowet jeung mutuk. Sok bager diajar hidup kumaha cara ngarenos bager. Tahnya para warna beda tuh mani kitu tinggal gitu. Mani gila kan tinggali parawan beda jeung ilmu bapana bu mangga ibu diajar kumaha sarana ngulak bu mangga tinggali sarana ibu luna maya ngulak teh tuh nya meni kedua anak suku tinggali keun bujur goyang kabehnya gitu tabageun anak king jadi hartina rumah tangga teh kedah saling kerjasama, saling nikah saling nikah deudeuh, saling nikah cinta, omat sirih jaga kagorengan hidup masing-masing duaan. Katiluna ieu bubuahan sadana aya jambe, aya kemang hanjuang, aya sagarubit cawu nya punya. Ieu teh gambaran mudah-mudahan hidup sing beunghar ku harta, beunghar ku hati, sing subur, makmur gemah loh jinawi. Hidup bager anak king rek rumah tangga yakin butuh persiapan lahir jeung batin. Tinggal hirup dina sapoe urang manusia kapurung ku 7 poe bager samping didiukan ke hidup eta teh gambaran 7 poe mangga akang teteh ngisi kaduana ngisi tah ya hidup bager kudu siap napakahan lahir jeung batin ya siap napakahan lahir jeung batin terutama AA sarogena nya kepala rumah tangga samping nu kahiji gambaran poe Senen buka Kang poe Senen aya rezeki teh yeuh sok sia rezekina poe Senen aya rezeki teh buka kuduan buka duaan, buka hiji, 2 kaluhur, 3 aya duit kan 2, sana hijauan, sana iya, alhamdulillah poe Senen menang rezeki cenanya, tepuk tangan poe kadua aya da sampingna buka deh Kang, buka deui sok nyiar pagawean nyiar rezeki, sugan jeung sugan aya rezeki sing narik buka, oh wah cenanya poe katilu, poe rebo buka bebarengan deui hiji, 2, 3 eueuh deui tong aral tong subaha sabar tawakal terus ikhtiar poe kemis niat di duaan alhamdulillah
ibu sieun kacopot ku salaki nya. Aduh lebih gede gitu rezeki salaki rezeki pamajikan, rezeki istri mah lain rezeki salaki saja gitu. Mangga poe Jumat. Selep. Ayah hiji lumayan, gede leutik diasaan keduaan. Sok mangga akan candak ku akal gitu nya. Poe Sabtu. Buka leup set. Aduh eueuhan deui istilahnya sing sabar kita bakal. Poe Minggu buka poe Minggu buka. Selep eueuhan ternyata dihadapkeun sabab terakhir buka akan bageurna laki. Gambaran kehidupan aya kene rezeki 10.000 mangga canak bageurna laki kuduaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sok canak tah tong asa-asa bageurnya rezeki hidup duaan mudah-mudahan gede leutik dinikmati disyukuri ka Allah Subhanahu wa taala. Tah mudah-mudahan atuh hidup bageurna laki sing beunghar ku harta beunghar ku harti ti dieu aya dulu-dulu hidupnya hidup mereka rumah tangga penta doana mudah-mudahan aya rezeki sasireun sabeujeun sok ayeuna simpan duit teh Kang. Tah teteh enak mun canak kitu teteh urang adeg sadayana bageurna laki sok adeg akang jeung teteh nguliling ayeuna penta doana mudah-mudahan aya rezeki sasireun sabeujeun keur hidup sok doa ayeuna ka ibu Rama mangga ibu bade pamit bade widi cenanya bade izin bade ngarumah tangga sugan aya doa jeung aya duit mangga bageurna laki sok akang teras nguliling teu mabatasna tinggaleuan pas tinggalan maka tuh nya aya rezeki di bapak bageurna laki alhamdulillah lumayan nya mangga teras ka ibu sarua deui keboga duit bapana aya lumayan tuh nya hejo terus nguling ka di bageun nguling ka dieu ulah ka pausan mah ulah pausan ah sok aya teh sok kitu ka KMC keur we alhamdulillah sok tuh aya pausan aya tuh cenanya sabaraha pausan alhamdulillah ngajak-ngajak teuing tenang sok ya alhamdulillah alhamdulillah teras keliling tuh gini kan lobanya dulu hidup sadayangan nu mere bekal hidup 50.000 teh ya 20.000 teh ya aya deui sabaraha deui aya teh aya rezekina teh dia alhamdulillah alamin aya mangga keluar tuh dari keluar tinggal nya sugan aya rezekinya sok keluar alhamdulillah ibu mangga siapkeun tah minta doa jeung minta duit alhamdulillah alamin tuh nya bersiap-siap keluarkeun dina kantong bageut tuh nya hanya dulur hidup dina ieu saat keur hidup bageurna laki mudah-mudahan pangbaya pangbarokah teras bageurna laki menuju keluar alhamdulillah alamin wargi-wargi hidup sadayana di luar geus saminya tadi geus beres seserahan anu sabinu lobana ayeuna aya artos tinggal di dunya sasiereun sabeujeun leukeun keur hidup duaan bageurna laki alhamdulillah wah nuhun cenanya jazakallahu khairan alhamdulillah bapak-bapak marake batik alhamdulillah nya tos siap-siap keluarkeun dina loketna bageur nya alhamdulillah loba rezekina nya tinggal itu mamapai kabeh kapapai ulah pikeun ka di sesakeun bageurna laki nya alhamdulillahirabbil alamin teras papai sadayana iya teras alhamdulillah tuh nya aya 5.000 nya aya wae anu 10.000 50.000 aya oge nya alhamdulillahirabbil alamin belum nya alhamdulillah sadayana nya hayang mere makalan ka hidup aja nepikeun ka isun pipi kiri isun pipi kanan cenanya alhamdulillah ibu-ibu hatur nuhun sadayana wargi-wargi anu sami-sami ngapit menggandeng kalian berdoa anu hidup bang barokahnya mudah-mudahan sadayana tapi ku Allah rezekina diwalas ku pahala anu manglipat ganda amin ya rabbal alamin maka teras aya keneh tuh can CF nya di luar ge can aja alhamdulillahirabbil alamin sok ya ya alhamdulillahirabbil alamin sadayana tos kapapai maka teras TPHA majeng kapayun rubina regse acara doa di para wargi sadayana oke makalan kanggo neng mutiara sareng fajarnya itu kakak tuh aya di dua orang tuh tadi masih hadir 3 orang cenanya alhamdulillah alhamdulillahnya sakitu ge rezeki hidup bageurna laki nya aya 5 andeunya soalna teras ka dieu alhamdulillahirabbil alamin ya hadirin kali hadrat sami hadirin dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala rubina teteh sareng AA perantos rengse uliling ibunya urang sami-sami di dieu bagiakeun meniup pinuh gitu cenanya alhamdulillah
Alhamdulillah. Mangga enak di etang bageran lagi di etang keduaan. Cakalik deui. Sok di etang keduaan bageran lagi nya. Dibantos ibu ramana, dibantos ku bapak ibu mama. Mangga dibantos. Tuh, nya aya 100 ribuan. Alhamdulillah nya. Eta mamahna ge poho cenah kita tinggalkeun teh nya. Aduh nya. Ayo 20 ribuan, 50 ribuan. Ayo bantos Alhamdulillah lagi. Tinggalinya ya teh rezeki di sadaya wargi-wargi hidup bageran hakim. Mudah-mudahan tuh aya tuh tak kandung cenanya. Alhamdulillah tuh aya di 100 ribu usulnya. Tuh kan sadayana 10 ribuan bikin listrik kaetangnya 5 ribuan, 10 ribu, 50 ribu, 20 ribu sadayana ieu teh maklan keur hidup duaan. Mudah-mudahan kanyaah wargi-wargi hidup, kanyaah dulur hidup sing salawasna jadi kanyaah anu pinuh rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Hidup salawasna rumah tangga si beunghar ku harta bari beunghar ku harti, salawasna si kenakanan naik kebahagiaan sakinah mawaddah dari warahmah. So, enggak ayeuna tos rengse maka ibu sareng anak di etang masing-masingnya ke dihijikeun sadayana. Sok di etang sadayana ke dihijikeun. Sok seperti sadayana ya. Tuh ya tetep kanya bapak jeung mama mah bageran aking di mana hidup boga rezeki, tetep mama mah ngasa ukur ngabantos sungkul mal entak hidup bageran akingnya, hidup boga rezeki, boga harta barana di rumah ngasa ukur ngadoakeun pinuh rasa kabungan. Insyaallah ieu bekal anu awal nalika hidup rek rumah tangga. So, teh mutiara udah dihitung? Ya, maka akhirnya dijumlahkan sadayana bageran lagi 900. Seberapa? 870 tepuk tangan buat sadayana. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita rezeki keur hidup anu awal bageurnya mudah-mudahan hidup sing tampok rezekina, sing beunghar, sing gede milik, sing salawatna pokona terbaik punya. Dan doakeun ya cekap leuwih mah acara yang sereung mudah-mudahan hidup duaan bageurna laki sing salawasna jadi panganten anu dipilih Allah Subhanahu wa taala. Sing beuring tereng-terengan sore kanca di suarna putra ngahaturkeun ribu-ribu nuhun kepada jamaah sadayana. Mudah-mudahan para hadirin biasa dengan budaya bahkan biasa diamalkan anu saena anu awana dipikeun ku urang. Urang tutup di hadirin siang ucap hamdah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Mangga urang terakhir saweran ya Bu nya. Saweran teteh mangga siap-siap di langsung kamu. Oh mangga atuh. Bageran king cenah. Ibu paling jelas kenapa? Akhirnya mangga bageun aja saya disimpan aku datang. Ya. Berapa bayar 5? Ayo nama mbaknya nama. Kali ayo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teu aya perkara anu kalintang dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Lintang ting menjadi anak minta hampuran pada sempurna. Bageur anak king pajar. Sanajan dia seserian pinuh rasa kabunga. Tapi kadang kala kabunga sok dicampuran ku cai panon anu ngecelat. Disebut cai panon kabunga. Disebut cai panon kaheman jeung kadede. Komo itu ningali anak rek rumah tangga. Anu baheula dina neng me orok beureum dilalahu dina pangkona. Ayeuna hidup geus dewasa rek rumah tangga ngabogaan carita nu anyar. Bageur
ditakdirkan ku Allah hidup mereka rumah tangga di tanah suci. Kadang kala dulu hidup penyaksian hidup dina ijab kabul. Tapi bagus doa hidup doa bapak pasti nyarangan hidup. Tanyakan kena hati. Geus pulang tari manaon hidup ka mamah nu sakitu nyaahna. Geus pulang tari manaon ka bapak nu sakitu belana. Bapak nu teu pernah eureun ngadoakeun hidup, indung nu teu pernah eureun ngadoakeun hidup. Bahya hidup kasaksian ku bapak jeung ku mama. Kumaha lamun bapak geus eueuh? Kumaha lamun indung geus teu aya? Kumaha lamun indung geus dimandihan ku tatahna dibungkus ku kain kapan? Bapak geus dipulasara dina padung bageut. Ridho tohi ridho walidai. Ridho Allah gumantung ridho indung jeung bapak. Penta ridho anak bageut. Penta hampurana kasep bapak jeung mama kumpul aya keneh. Sok bageut. Hidup sok suntak sentak ka mama. Indung kadang-kadang ngecelakeun cai pano. Tapi dulu bersalah. Ampura bisa. Ampura bisa enggak? Ampura bisa. Disuruh kuasalah. Ampura bisa. Soleh bagus. Sok mama tangkep mama. Tangkep mama. Anak kata hampura. Anak yang ditangkep, anak sono karena getar-getar kanyahan. Wajah pada laki itu ngerasa bunga dina ieu waktos. Ningali hidup geus aya jodohna bagus. Brah. Tangkep si papa hiji kedua anak bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat dimuliakeun ku Allah. Rek saya upin mah acara ibu kenaon ceurik deui dia geus ceurik. Ayo ceurik deui. Teungan dia geus beneran ceurik deui. Ayo we ceurik bea teh cai pamangga. Maka bagar berapa payu urang sawer heula nya. Oh, anu mah. Maka urang sawer bapak dibayun. Bapak ibu urang sawer dibayun sadayana. Alhamdulillah